Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui dina konten dongeng Sunda di kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kanal YouTube anu mintonkeun konten-konten sabudeureun seni budaya sakudak sakidik daya informasi itunya utami nama hiburanana. Anu dina danget ieu bade neraskeun hanca cariyos wawales dina bagian ka 28 nya bae telepat mohon karangan Ki Wangsa anu disarengan ku sim kuring nyaeta Mang Caca. Kumaha kabarna para wargi kaum dangu netizen sadayana, kaumugi sapapaosna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala sing sarehatnya sadayana kalih kula wargi di bumi oge sing lancarnya sagarupi anu diikhtiarkeun aya dina kamajengan. Pakenat sim kuring sejangan nuhunkeun kana pangrojong para wargi kaum dangu netizen sadayana anu parantos subscribe-na, anu parantos manco kana konten-kontena, anu parantos nge-like-na, ngabagikeun link videona oge anu nyerat komenta. Boh bilih kanu nembe sumping mangga haturan ieu mugi-mugi katampi konten-kontena supados aya notifikasi atau napi pemberitahuan itunya bewara saperkawis konten anu nami medal oge cariyos salajengna tina anu juri pedar mangga aya saena diklik wae seratan subscribe anu aya di palih hanapeun katupina nya boh bilih aya nu tacan subscribe masa teh kitu sakantenan sareng gambar loncengna. Para wargi kaum dangu netizen sadayana cariyos anu ti payun teh ye nuju ngadugikeun kaayaan di mana eta nu kahijina Ratna Isbek. Waduh, siga Terminator wae nya. Ratna Isbek. Anu kaduana eta Tatang anu bingah. Margi terus tiri teh kapendak oge. Nah, nanging kumaha ieu cariyos salajengna? Mangga urang pedar supados tanya kolong teuing kana waktos, urang lajengkeun. Halo, halik sayingkah, kurang ajar. Kumaha wani, mama kabogoh dewek. Tatang nyaritana tegeug. Rustini ngahulang kituna teh bari neuteup ka Tatang anu keur patorong-torong jeung Ridwan. Gancang disapih ari anu di jero mobil ting cikikik nempokeun pamolah Tatang siga anu owah teh. Keranan tong parasea. Naon asal muasalna ieu teh? Nyaho kuring keur leumpang. Rustini muncereng. Aduh, nyirus. Nah teu emut ka angkang anu lami teu panggih ya. Aduh, nyirus ieu teh Tatang. Kang Tatang ieu teh. Aduh, anu kadung sang milari salira ieu. Aduh. Tatang ngaramakahkeun Ramona kawas anu keur sajak bae. Nya kuring nyaho anjeun teh Tatang. Emang nerek naon atuh? Jawab sok. Jawab. Rustini nyentak. Nyirus. Aduh teu emot ka angkang ya. Aduh, sing emot nyirus. Ieu teh Tatang ieu. Tatang beuki ngadeuketan sarta leungeunna rek ngarampa gadona. Nempo pamolah kitu nyal Ridwan anu kateuhaku nafsu. Hehehe. Oh, wait. Teu sopan anjeun. Kumaha ngeganggu? Halik, jingka euy. Bangsat sia. Sia nu kudu jingka mah euy. Hah? Tatang malik nyentak sarta bari ngadeuketan. Gancang di halangan ku Rustini, Ridwan mundur 2 lengkah ka tukang. Tatang, op. Hei, Tatang. Kuring apal yang anjeun teh Tatang anu mika hayang ka kuring. Naon maksud anjeun ngahalangan ka kuring ha? Ya, Rustini sing emut. Piraku salira teh apa Kakang? Aduh, gelis. Kuring apal.
Yakin anjeun teh nepi ka hayang ka kuring? Sabenerna ti baheula oge kuring teh teu hayang ka anjeun. Nya so teh baheula rima surat ti anjeun saukur ngalalama wungkul. Dumeh anjeun meuni kaedanan kitu. Ngartin teu? Rustini tegeg bahasana. Ngadenge caritaan Rustini kitu Tatang leungit kasabaranana. Tina nyaah kaganti ku ngewa para wargi kaum dangu. Tina sono kasilir ku molotot. Anna Tatang sakilat ngayunkeun dampaleungeuna, hiuk ceprot ngahanca beungeut Rustini. Rustini ngajerit, dayagdag ka tukang, kebruk labuh tonggongna nengel kana tihang listrik. Nempo kejadian kitu serog Ridwan maju ka hareup. Kurang ajar. Taya pisan kasopanan kawas lain ka sabangsa bae. Cik atuh, da kasopanan teh teu kudu meuli. Teu kudu nganjuk jeung ngahutang. Kalakah jol-jol gubrak gabruk ka awewe abong tumpak mobil alus tayohna jadi pamuji, ha? Sing era atuh kana tangtungan. Ari sarua ngora mah teu perlu kitu. Matak naon tanya heula ku basa numreunna? Abong kena hirup di kota asa pangkotana baes ya. Ridwan kituna teh bari mencrong. Ngadenge kecap-kecap musuhna kitu nyal. Tatang kateu haku nafsu. Gancang manehna singkil srog masang kuda-kuda sarta bari susumbar. Kurang ajar, sia kurang ajar. Bangsat. Ngoas sia ka dewek. Yah, maneh mah nyaho kana jujutan Rustini jeung dewek. Maneh sakadar lalaki sampuran di jalan. Montong sok loba bacot sia, geura tadah hadiah pikeun maneh. Yeuh, tempo. Hap. Hap, 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 hap. Tah, tempo yeuh, aliran naon yeuh. Sok. Jurus gitu mah gua juga tahu. Sok naon? Jurus naon? Sok. Jurus Android ngeheng eta mah nu kitu mah. Oh, apa geuning? Tah mun kieu naon tah? Hap hap. Eta, naon sok? Nu kitu mah jurus baterai lobet nu kitu mah. Aduh, naon kan euy? Sok lah. Pokona mah kieu lah, sok. Hap. Tatang beak kasabaranana. Tius Tatang ngulinkeun jurusna. Ridwan mundur ka tukang dua lengkah. Ari Rustini gancang nyengled ka sisi maluntas. Oh. Kelanan, kuring ngenta sabar euy. Sabab can nyaho kana duduk perkarana. Maneh teu perlu nyaho lah. Tapi nu kudu nyaho mah yeuh. Panasna teunggelan dewek. Hayo geura mata kurang ajar. Sok, heug atuh ari paminta anjeun kitu mah. Mau burung di raponan? Anjeun dahar sangu, kuring dahar bubur. Anjeun nginum cai, kuring nginum enteh. Salah atuh, salah baca deui. Hah? Oh, iya. Anjeun dahar sangu, kuring dahar sangu. Anjeun nginum cai, kuring nginum cai. Jangkung moal ditarajian, gede teu perlu disinggahan. Sok, geura tarajang, hayo. Srog Ridwan masang kuda-kudana. Rada nyangkewong ka gigi retik, sedang panona ngincar kana gerak musuh anu harita ngulinkeun jurus-jurusna. Siat, celeng. Tatang ngajaul ka luhur dina gerak mencak luncat. Kituna teh bari ngadiuskeun pereupna. Ngan untungna Ridwan gesit kibeg ngakibegkeun awakna miceun para rajang musuhna. Hiek tius siat pos. Kang. Ulah saruana. Kang. Rustini gejeritan. Oh, sabios. Kasih si bae neng Rus. Bangkeluk model kieu mah beujeuh da diwarah ieu. Kurang ajar sia. Hiat, set, heup, cat. Tatang luncat dina gerakan kidang kumincir. Tapi orok kaya Ridwan oge lain jalma jore-jore. Lep Ridwan dongko, maksud narek arawel suku musuhna. Tapi Tatang leuwih rikat, sakilat ngadiuskeun tajongan kembarna. Gureuwil keplos, hiuk jebrod. Ngahanca gadona, cengkang curalit kebrut. Ridwan tibebeut. Gurinjawan hudang deui. Tapi orok kaya Tatang geus meulaan ngayunkeun tajongan katuhuna, hiuk cekok ngahanca ka kemplong musuhna. Bangkeung jalik jeung dayagdag, kebruk. Ridwan yang saya kana baruntas. Rustini ngajerit kituna teh bari rek ngarontok, orok kaya gancang dihalangan ku Tatang. Halik sanjingkah kurang ajar. Rustini jajarewetan. Oh. Rustini. Mending milu kaak atawa mending lalaki anu bareng jeung anjeun ieu dipaehan. Ok. Ngadenge kecap Tatang kitu,
Rustini teu nembalan. Hatena ngararunya lamun manehna nolak tang tu riwan jadi mangsa katelengesan Tatang jeung batur-batureuna. Antukna boga pikir kumaha engke. Eta oge aya karep ngalawan da puguh manehna oge ngawasa jurus-jurus silat. Ngan inget kana amanatna Ki Samparani, elmuna ulah dipake lamun can kasedek-sedekeun teuing. Kajadian sarupa kitu mah tah mata kadatangkeun bahla pikeun ka dirina. Anu yakin cek pikirna iwal ti kudu pura-pura nurut kana pamenta Tatang urut hahadeanana. Ari anu di jero mobil tekungsi mantuan tarung sabab geus percaya kana kabinangkitan Tatang dina widang gelut. Cek nu nyarabut mah Tatang teh jawarangora wadalan ti pakidulan muridna bah diguel. Komo lamun Solihin tarung ku sagebragan oge musuhna baris rubuh. Lantaran Solihin leuwih gesit tibatan Tatang dumeh elmu ki diguel nurun ka manehna. Saenggeus kitu mah Tatang nungtun Rustini ka jero mobil. Ari Ridwan nyang saya keneh para wagi kaum dangu teu obah-obah dumeh kapaehan ku parwatekna tajongan Tatang. Rustini dibawa ke jero mobil ngahaja diukna dina jok tukang dihapit ku Tatang jeung Solihin. Parman jeung Rudin ngagonjak pikasirieun. Rustini jamandud hasem dumeh hatena ngajorengja inget ka Ridwan anu nyang saya keneh. Tapi teu magar kumaha kawan tu kitu kajadianana. Antukna Rustini pasrah tur tumarima kana kaayaan. Sabalikna pikeun Tatang bungah amarawata suta dumeh cek pikirna menang atawa unggul tina guna yuda tur tang tu baris nyangking Rustini boh dina teu daekeunana oge rek baris dipaksa cenah. Saenggeus tarap ti dariukna gerung sora mobil disada gleser maju lalaunan kilila beuki jauh ninggalkeun tempat eta katempona nyemprung ka wasetan mabur bae. Kira-kira wanci kasubuhnakeun Ruding jeung sabatur-baturna geus tepi ka imahna. Jut maranehna tarurun leos muru imahna. Rustini dikaleng ku Tatang tekungsi dibawa ngobrol heula ngan gancang we diasupkeun ka jero kamar Tatang cepret dikunci. Leos nyamperkeun deui baturna anu harita geus dariuk di tengah imah. Nya cek kuring oge. Nasib ngujur mah siapa tahu. Buktina bae eta apan awewe anu dipihareup ku si Laing Tatang. Teu kudu hese maluruh. Sakicep geus aya dina kakawasaan si Laing. Ruding seuri panuju baturna geus hasil tur mucekil. Yakin dong. Gua jadi bunga gitu. Tang tu peuting engke baris. Tatangnya kakak seri ditema ku batur-baturna. Ya wis, kali seorang doi nucan boga pasangan teh nya. Parman neuteup ka Ihin. Euy, kuring. Aduh, sebul teh euy. Sabar weh, ya aduh, hate. Ihin sapandada. Lain sabar hate meureun euy. Sabar hate mah kudu mikir Hin. Atuh cik isuk maneangan gerakeun ku kuring dibantuan lah supaya teu olok. Ruding nyaritana teu kebat, kaselang ku ngadehem. Keur kitu langeor Sopiah nyampeurkeun kana lantaran kahudangkeun ku ngarobrol. Gek diuk ngarendeng jeung Parman. Tuh, kumaha atuh ari geus kabibita deui wae si Laing man. Aing mah euy. Kabita ye, biar asik dong. Sopiah kalakah ngajakeun estuning taya ka era. Maklum urut awewe bangor teh da para warikum dangu, pantes rek kitu oge ka era lipur ku kabiasaan. Lain bieu teh kadange ku dewek euy, pedah dewek teu payu. Make jeung olok-olok kitu kumaha teh maksudna deung euy? Kolokkeun naon daek tu aya dewek Ihin can ngarti kana maksud baturna. Ya,
Maksud dewek teh olok sabun. Unggal poe si lain mah mekeun sabun weh. Naon? Nyakeun sabun? Oh, Gusti, yeung. Oh, kajian dewek mah disebut mekeun sabun oge lah. Jeung tibatan otak dewek lieur jeung lalenang. Tembah Solihin bari seuri jeung nyerbungkeun haseup tina irungna. Hin. Naon Mang Caca? Maksudna naon eta sabun tadi kumahakeun atuh? Eta nyeuseh. Nyeuseeh. Nya urang mah mun keur lalieur jalangar teh teh nyeuseh we segala diseuseuh ku sama lah. Baju nu bersih diseuseuh, komo nu kotor mah diseuseuh. Sena di kumah, sepatu diseuseuh sok lah naon. Sugan teh naon atuh? Nu ngarobrol beuki lila beuki rame kituna teh diselang ku sesirian. Ari Rustini anu dikeram di jero kamar gawena inghak-inghakan bae dumehan deul kaduhung sumerah. Duh, kaduhung teuing kuring teu ngalawan. Kumaha anakna Kang Ridwan, aduh. Cek gerentes hatena ditungtungan ku Nyipta Ridwan hiji lalaki anu haateun ka dirina. Geus puguh karasa kumanehna cacakan ka tepung karasa belana. Breh ka Cipta Ridwan keur nyang saya segeruk Rustini ceurik deui inghakna mepeuskeun simpena jero kamar. Gusti anu Maha Agung. Nah nasib diri teh goreng-goreng teuing. Ku Kang Kustama dibahekeun rajen tepung jeung lalaki anu sejami kanyaah. Bet sakicep kateureuy ku karap durjana. Gusti, pasihan diri abdi kakiatan. Malah mandar iman abdi teu kasilir ku nafsu setan. Sirna tina pangguna si kajal mah hianat. Rustini melas meuli sasambat ka Gusti, ditungtungan sasambat ka indung bapana. Bisa kagambarkeun kumaha kayaan Rustini mangsa harita. Dumuk hatena lain seber nyorang kaayaan sarupa kitu. Katurug-turug dikeram di jero imah jelema deleka nu boga niat mamaksa ka dirina. Pikeun tatang mah ieu teh hiji kasempetan anu hade. Tur hatena boga kayakinan baris nyorang kasugemaan mangsa harita. Sanajan barina pikirna loba pananya Rustini kalinglap lantaran cager tina panyakitna. Nyaeta anu sanyana mah diheureyan ku manehna. Tapi tetela tatang rikip naker nyemunian laku lampahna. Duh, Gusti. Kaniaya temenan nasib abdi. Sigana bae diri abdi baris nyorang balai anu rongkah. Tangtos diri abdi aya dina katunggaraan. Duh Gusti, sembahna diri abdi. Nedang surkeun kakiatan ka diri abdi nu dipamrih salametna. Kitu sasambatna Rustini dina mangsa harita. Teu lila curucud cipanona ngalembereh masihan pipina. Katempona ting borela katojo cahaya lampu. Para wargi kaum dangu sadaya, lamun manusia nyorang katunggaraan samodel kitu, pertela kakara inget ka Gustina. Teu cara keur manggih kasenangan sokobo dibarung ku nyorang kahirupan anu sarua endah. Gerentes ka Gusti sirikna lebeng kaluli-luli. Saperti Rustini dina mangsa keur punjulna, asa ieu aing awewe panggeulisna poho kana ugeran hirupna. Ngan harita mah geus Rustini nyorang katunggaraan 2 kali. Tetela darareukeut pisan kana karep sadar ka Gusti, kasurung ku kaayaan anu kacida matak gudawang kana hate jeung pikiranana. Harita sabot keur ngahulang di jero kamar. Kulutrak kadenge sora panto dibuka. Barang bray teh tetela. Tatang anu harita nyamperkeun ka dinya. Rustini kaget. Jung cengkat tina diukna. Ret neuteup ka tatang. Nu diteutepna nyeh imut ti dituna mah ngabagyakeun kanu anyar datang.
Selamat datang. Selamat malam kekasihku yang sejati. Cek Tatang make bahasa Indonesia. Kituna teh bari gek diuk gigireun Rustini. Nu di deketan ngised, bari ngepeskeun leungeun Tatang anu harita rek ngerundayan kana tak-takna. Ih, nanaonan ieu teh? Dosa, haram, najis. Kaditu seus ya. Rustini. Gampang saya nyebut haram. Nah masih kene ngewak Kang. Hah? Ngewak kene. Tatang melong. Kurang ajar. Iblis keparat sia. Nipu. Kumawani mawa kuring ke tempat jalma doraka kieu. Halik nyingkah kurang ajar. Rustini jejebris. Kituna teh bari nangtung. Gancang luncat ke deketan panto. Ngan untungna Tatang rikat ngarawe api gelangna. Sarta gancang ditarik ka tukang ngadang heak. Kebruk. Rustini tiba beut kanu kasur. Najis. Lepaskan. Halik nyingkah sia kurang ajar. Rustini jejeritan. Tapi dalah di kumaha da puguh dinya teh ukur aya duaan. Katilu batur nanya eta solihin anu harita gawena ngadedengekeun anu jero kamar. Katempona tuurna mending geter awahing ku teu kuat meureun. Ngadenge anu dagdikduk luhur kasur. Waduh, Edun Suredun, aduh, aing malah ira arek nyorang kitu, aduh, aing mah kadi, aduh, kabita dewek mah, waduh, mana jeritan kitu, aduh, aing rame sih kana mah, kantrona kahiji, aduh, ada. Cek gerentes solihin kituna teh bari noong tina sela-sela liang kunci. Rustini, kuring ngerasa aneh, Yan anjeun tetep ni cecep ka engkang. Padahal engkang teh disaprak prung hadean jeung anjeun. Hate teu beunang disilihan. Yakin subolondo totonjolan. Miharep diri anjeun. Tapi naha anjeun teh batan nyubadanan janji baheula kalakah mulangkeun ka nyeri. Mun ka nyeri atawa pamulangna ukur kalakuan anu matak ngareheutkeun kana diri engkang. 7 bulan ka tukang. 7 bulan ka tukang engkang ngancik di alam anu sepi. Turun gunung. Unggah gunung. Gara-gara kanyanyerian teh anjeun. Yakin kadungsang-dungsang Rustini. Tuk nepi ka talang sara di jero kotak ieu. Boga anjeun ngarti kana kecap engkang. Sabab taya awewe anu di tehangan mang bulan-bulan kajaba anjeun. Anjeun awewe kembang puputon. Najis aing mah kuring. Tiba heula oge. Kuring teges terangkeun teu hayang hadean jeung anjeun. Nya sote kuring dari cinta anjeun teh lantaran karunya. Oh. Jadi dasarna pangna narima engkang teh sasatna mah ukur karunya, hah? Atuh ari kitu mah anjeun teh teu boga pendirian, hai. Lain teu boga pendirian. Mata kitu oge hiji putusan tur luyu jeung hate kuring. Halik nyingkah sia, ulah ngadeukeutan ham, najis ya. Ya, lucu Rustini syah. Gampang nyebut haram. Haram naon syah? Naon bedana antara anjeun jeung si Kustama waktu ngusai we syah di kebon cucuk? Hah? Nah teu haram eta teh? Nah teu najis? Naon bedana jeung anu kukuring rek dipilampah ayeuna, hah? Rustini ngomong haram syah. Isangana aing teu nyaho. Sanajan nolak sakumaha nolak. Tang tu. Beuting ieu syah, dengekeun syah. Beuting ieu anu pinuh kurang geuyan bagja. Pikeun ngalubarkeun kasugemaan. Hitung-hitung ngalubarkeun ka nyeri sia ti anjeun aing mah. Kadeu sia. Tatang ngarawe api gelang Rustini gancang dikepeskeun. Cuah sia. Lalaki jahanam. Purunyus. Teu sopan.
Bacitel sia. Naon eta bacitel? Salah. Bacikul. Taya kanyaho. Belegog sia. Cek Rustini bari kecelot nyiduhan deui. Persis kana beungeutna, katempona meni lomokot. Akang Bagja diciruhan ku awewe model anjeun mah. Tempo Rustini dilamot ku engkang maya tempo. Mana ciruhna belah mana dia? Dilamot ku engkang magelis neng nong celang anu baheno nerekom si mencang. Tatang kalakah ngajakeun para wargi kaum dangu. Manehna ngadeukeutan. Krewak dangheuk Rustini didangheakeun sakaligus. Katempona Rustini teh terjalan, hayang ngaleupaskeun tina cangkingan manehna. Tapi dalah dikumaha sakuatna oge tanaga awewe. Lila kulila mah Rustini sumerah. Kawantu taya daya pikeun ngahadang kalakuan Tatang anu geus ingkar tina tatakon hirup. Rustini nyorang kejadian anu kadua kalina. Yakin kahormatanana awut-awutan kasesep ku jalma anu kagendam ku hawa sato. Saenggeusna kitu, Tatang buru-buru hudang, gesat-gesut di calana deui. Ari Rustini cerik bari nangkuban kana bantal, tetela meni jarabot lir nu kairisan ku Cihujan. Rustini nginghak, kituna teh bari sasambat ka Kustama. Peuting hari tamah nyorang anu kitu teh teu matak bungah najan di kasuran kudu empuk. Beda waktu jeung Kustama najan di kebon cucuk. Leuwih ngeunah kana hatena kawantu kasurung ku suka. Gusti Maha Agung. Duh, Kang Kustama. Ing diri abdi teh nyorang sarupa kieu Kang. Geus digadabah kula kilian. Padahal abdi teh janji ungker engkang jasad abdi, mutiara abdi. Nah bet kieu kajadianana Kang. Tasangka jeung teu nyana Kang. Dabongan engkang atuh ngiles teu pupugu. Kang. Sedih abdi teh. Ngalakon hirup sarupa kieu. Sanes teu bade ngahadang. Sanes teu mampu nolak lalaki hianat. Dalah dikumahakeun kaugar ku amanat anu jadi guru. Can majahna abdi metakeun pangawasa. Estu kahalangan ku patokan. Duh, Aki, naon salahna atuh petakeun ilmu ti ayeuna keneh. Nah make kedah ciples 8 bulan. Aduh Gusti. Duh Kang Kustama. Rustini melas melis para wargi kaum dangu. Kituna teh teu latih sasambat ka lalaki panutan hatena. Pikeun Rustini mah can nyahoeun yen Kustama nyorang lalakon tunggara.
disebut ngaran eta. Si Kustama mah sanajan disambat oge bari nongeng ya. Moal panggih deui. Moal. Bisi teu nyaho si Kustama teh geus kojor. Kojor modar. Tatang ngalalejeg kituna teh bari seuri lalenggakan tandaning ngerasa punah jeung hasil meakeun rasa kapanasaranana. Ngadenge ceritaan tatang kitu. Beg Rustini katambah kareuwas deui wae. Bruk nyuuh deui kanu bantal segruk ceurikna manitarik meulah simpena peuting. Aduh. Kang Kustama, Kang Kustama, nanya Kang teh, tos mulangkap bielaan, tada teuing kohanceng wanaha teh abdi, nu diteangan teh bet poos tina udagan, tobat ka pangeran, aduh Kang. Rustini. Entong kudu gimir jeung honcewang. Sabab eueuh si Kustama pan aya engkang gantina atuh. Tur akang ge tanggung jawab. Tanggung jawab akang kana kanakuan anu geus dipilampah bieu. Tos nyai teu kadah bingung, teu kadah nyuuh kitu wae. Naon bentena atuh akang ye sareng si Kustama? Sarua pada lalaki. Benten saeutik mah wajar atuh nyai. Tatang nyarita rada deuleuy, dumeh nempo Rustini ngadapluk. Najis aing mah teu sudi bangsat. Kurang tiba heula aing teu suka terido. Najis. Halik nyingkah sia. Rustini kituna teh bari cengkat, kecrot nyiduhan deui. Nu diciduhanana teu kireum-kireum batan nyingkah anggur ngadeuketan. Ragamang leungeun kencana kana tak-takna. Rustini temeta ti ditu mah boga siasat anyar pikeun males. Oh. Teu nanaon. Ciduhna amis. Teu kedah nangis ieu. Bari lagi capek nangis teh seserian oge sarua ya. Nya mang cacanya. Akang sok ngiring sedih atuh dadoh. Apan aya engkang teu kedah ngajoreng jamana. Engkang sayogi engkang mah ngecagkeun dongengna yeuh. Heuleuh para wargi kaum dangu sadayana. Rupina cag heula ieu carios dongeng Sunda anu judulna Wawales karangan Ki Wangsa dugi ka dieu. Kumaha etah teras talalakonnya Rustini anu tos digadabah sacara saknya ku Tatang. Mangga teras manco dina carios salajengna. Sim kuring sejana da dihapunten kana sagala rupi kakirangan sareng kalepatan dina medarekeun carios. Boh bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa oge tempat sing kuring sejana da dihapunten anu saageng-ageungna eta mah mung kaleresan bae sanes kenging ngahaja-haja. Atuh mugi-mugi aya hikmahna, aya mangpaat oge utamina mah hiburanana nya dina dongeng anu dipidangkeun. Dina danget ayeuna sim kuring Mang Caca anu ngarencangan sejak amit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng lalason, wilujeng aktivitas deui. Salam bakto.